Pasti mana, Wak? Eta terus ngalah jauh. Mereka mana? Kopi, Wak. Kopi lah. Nya. Emang asa di pila? Ya, Mama, sareng Bapak. Oh, udah jadi darinya. Nya. Oh, si bapak dirinya. Iya. Oh, nyesel tuh. Udah kasih bapang kayak Wak kedeng. Mak aya na, Wak. Kedap deui lah, sok we heula ti payun. Segera anak kieu aduh ya. Cuaca keur sararjuk ya. Aduh, ieu sawah. Lamun geus dipimili ku urang. Pantes meureun dijieun lapang futsal. Dijieun lapang tenis urang di dieu teh ya. Ini arenakeun kieu ieu pila. Geus lila caket teh ka dieu teh. Nineng ku tiisna di dieu teh. Cuaca kuat arena kieu pemandangan. Nani kari ya geuning bubuahan oge kararosan. Can aya panen-panen keuna ya. Bar, Keur naon? bar. Bar ieu ya ningali ieu sawah. Dikumahakeun? Oh, lamun ieu geus ku urang dipimili gitu. Hah? Oh, dipijieun lapang futsal, lapang tenis gitu. Bade alusnya. Loba tingkah hayang atuh. Boga duit di mana di mana? Kapan meureun meunang meureun ngahayal mah. Oh, meunang ngaya mah. Kabeh ge bisa ngaya mah. Ngan ulah nemen teuing atuh. Lain bade alus gitu, bade alus urang mah. Oh, ai pamajikan mah di mana ya? Tah keur di dinya diarulin di Parila. Oh, biar orang panggil jeung budak cenah keur di villa. Heeh. Oh, dasar area di dieu itu di pila. Oh. Keur naonan? Nah, ting rek ngarenong, ting rek ulin wungkul sugan. Pada libur meureun. Ada uang heula Asa kurang merenah ngadawung sorangan kieu mah ka mana budaknya ieu teh. Neng. Neng. Mana? Tadi engal. Mana? Ada. Video ngadawung. Enakeun ya, aduh. Ini sore ieu teh Neng, Neng nek ulam di dieu jeung mama. Nya pun we. Lah, kurang kulam we. Karunya ieu pila tos lami. Hara kaanyangan. Ini karena dia gini tuh. Atuh bisa ada kapila mah. Lah, urang keur itu dicai heula urang. Oh, Sok we bisa kapila mah. oh. Lain bisa aya ieu, bisa aya perlu naon meureun urang di dieu wae da. Oh, sok atuh. Atuh banyak. Heeh. Atuh lah orangnya. Heeh. Kang! Akang! Yo. Mau nyi. Tuh aya tuh. Ayo, ayo. Tah, cicing mana mah. Boy. Ada kamarana si lain. Aja urang mah nganter ieu barudak. Lah, Barudak ngora biasa, aja yang paling jeung dirinya. lah. Make mau bujangan kieu nyaho pada aya anak dewek si lain mah. Tara-tara. Silaturahmi. Lah, silaturahmi naon da geus nyaho. Silaturahmi ngahaja pang ini ditu ngajak diantar ka dieu. Nila ribut. Budak ngora nyi rek arulin cenah pada aya anak kurang meureunan. Tara-tara ka dieu. Tumol cece acan. Hah? Cece acan. Lah cai naon rek siling mereka budak nyaho. Ye. Karena meni ulah tuh kan beda. Silaturahmi. Lah, entah lah itu barang Silaturahmi. Geus lila teu panggih. Mending urang ka ditulas Yuk. Tuh aku kopi-kopi acan memberi saya meureun kopi Ah, saya. maksa-maksa teuing atuh. Ayo Ya. tuh. Cici. Ampun rek. Ayo kira-kira mina nyaho rek anak dewek. Ye, sok nanaon teh. Assalamualaikum. Bukan ngora. Di padi eta. Lah mulai sawah heula kok. Ieu. Ayo. Mawa saha make jeung ngaping kieu. Lah teuing teh bubu-bubunya tah. Naon ari apa?
mama batur ka dieu. Secara rek nih tidak tadi ge nganyaong beun aya anak urang berenang. Har teu puguh-puguh. Sahanu nitah diuk di dieu. Ah, biar di tadi, Bang Oi. Ieu oge karek jol nek istirahat di dieu teh kala jol di dieu cing arabring we kieu. Nek kumaha istirahatna akan itu jurungkeun heula balik. Sa lu udah karunya atuh nyi. Har aku nek istirahat Kang ka dieu teh. Kalau kita silaturahmi kan itu enak nih ulah ini. Nya, meni kene diusir heula we Kang. Oh, sih ulah mana. Aya anak dewek ieu dia sia. Mau cai aja. Mau cai aja. Ayang ding. Jauh-jauh nya nek istirahat ka dieu teh. Kalau ka mamawa batur. Ganengkeun nek kumaha istirahat. Nah atuh. Saha nak deh. Orang istirahat orang teh. Lagi istirahat nak. Teh des ya.